Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Sirod Jelema Gaib bagian ke-33. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Serta acan dipedar ia dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ari penundung nate nyaeta hayam bodas 2 atau terus harita teh dicumponan malah hayamna oge anu pamasihan ti dieu serta terus dianterkeun tengah peting kana batu deket tangkal muncang teh anu nganterkeun anak Kang Tihul jeung Kang Kewen ting karayap ka eta kebon. Waktu hayam dilepaskeun tereleng eta hayam teh lalumpatan kana batu les deui teu katarembong. Atuh becir Kang Tihul jeung Kang Kewen dalumpatan mani ngadupa ka Abah. Tapi Akang mah salamet teu aya sakara-kara peuting eta teh cager tah anu ngaruksak leungeun Akang teh cicingna pelebah dinya ceuk Sirod mah. Jadi teteh lain Sirod atuh anu nyiksa ka Akang teh tapi reg jang kamin nyaritana teu diteruskeun. Jadi lamun eta lain Sirod atuh yakin anu mondok sareng abdi oge sanes Sirodnya Kang Kamin. Kantenan sanes mah eta pisan margina nu mawi Sirod ngaleos teh margi asa kahina cenah ongkoh bae manusia teh makhluk anu mulya tapi pamajikan dihakan kuno teu mulya nu mawi pantes rek nyerahkeun oge malah dongengna tiasa kabandungan ku Akang. Kumaha dongeng-dongengna jelema piluaran Kang Kamin? Kieu nyeepon anu ngajadikeun bukti teh kahiji waktu ngabinasa Akang sakitu gagahna, kadua waktu sareng jeung nyeepon balikna teh tengah peuting waktu lembur sepi jempling katambah-tambah teu ngaliwatan kana panto tapi kana liang bilik cing pikir ku urang saha jelemana anu bisa kitu. Katambah-tambah waktu jang kamran dijurukeun ngagenjlungkeun salalembur sabab ieu lembur ender kawas nu kulini bae. Nyeepon teu daek langsar babarna harese pisan nu matak pantes rek nyangka aya makhluk nu ngaganggu kawas keur nyaksian nyai. Ari anu sapalihna waktos nyai atos babar murang kalih teh becacad kawas nu jadi ciciren yen lain anak manusia atuh ayeuna mah cocog sakuduna Sirod sono ningali bojo nu geulis ieu mah kalah ngaleos malah tibatan jeung mondok kalah terus diserahkeun. Tak kitu katerangan namanya Epon janten abdi teh tos jadi runtah aya namanya Kang Kamin. Sumuhun cek nu ngemut saliwat mah bujang-bujang kuno sanes ku salaki pribadi oge geuning dipiceun tapi teu sadayana jalmi nganggap runtah ka nyai teh sanaos Sirod oge nganggapna teh lir karuntah. Nanging aya nyai anu ngahargaan jeung muji oge ku kitu teh mah kaha artinya lamun aya nu mikangewa nu mingka asih oge sok aya saha di dieu Kang Kamin anu asiheun ka abdi sajabana ti indung Bapak. Akang jawab jang Kamin pondok pisan ngajawabna teh ukur sakecap. Kang Kamin nah Akang teh nyaah ka abdi Kang
Laras Nyai akangnya malah lainnya awung kula akang mah. Upami dipercanten mah masih keneh bogoh. Nah terujit akang gaduh kabogoh nu geus kaganggu ku makhluk sanes manusia. Akang mah moal loba pikiran rek urut setan genderuwo oge. Pendek nama sakali akang bogoh ka Nyai tetep bogoh sanajan kumaha oge. Ku tanteh kitu Kang Kamin. Nuhun Kang. Kumaha Nyi Epon lamun akang micinta ka Nyai tiasa ditampi. Tanya Jang Kamin ngarasa atau sabab dia Nyi Epon nyebutkeun nuhun. Kan tenan bae atuh Kang ditampi mah. Piraku ku abdi nu cinta kedah ditolak. Jawab Nyi Epon bari imut. Ngadenge jawaban kitu seblak Jang Kamin sumeblak tina bakat tingku atau terus manehna ngorejat sarta nyampurkeun barudak sirikna teu luncat bae ari jelig ari gewewek nya atilah ku Jang Kamin dipangku terus diangkat kawas anu angkat besi. Sok atilah diturunkeun karawak mangku Jang Kamran terus diangkat ka luhur sarta manehna teh ribut teu puguh alang ujurna. Beureun bakat ningku bungah diterima ku indungna terus nyaah ka anakna. Kasep gelis tingalikeun abah yeuh nya. Lain sirot engke mah abah hidup ieu teh. Tapi ieu yeuh ngaran Abah Kamin anu bisa melak cau geura pek dareulekeun nya. Ceuk Jang Kamin bari teu asa-asa terus melak cau di buruan sirahna kahandap sukuna kaluhur. Lila pisan melak cauna teh ku anak Nyi Epon diteringali bari kerung kawas nu heran. Keur kitu nanaonan Kamin? Ceuk Bah Jamil anu harita kakara datang diiringkeun ku si Tihul jeung si Kewen manehna heraneun pisan ningali polah anakna make jungkir di buruan. Barang ngadenge bapana gejelig Jang Kamin teh turun bari ngeprukan leungeunna nu pinuh ku taneuh ngebul sarta melong ka nu nangtung. Si Kewen jeung si Tihul ret deui ningal barudak anu harita marelong. Kunaon ari maneh jeung jungkir sagala rupa Kamin? Abah Jamil nanya deui sieuneun anakna kumaha onam kausap ku nu ngageugeuh ngadak-ngadak rada miring. Ngadabenjokkeun barudak Abah. Na teu aya kamonesan deui kitu sajabana teh jujungkiran. Bakat ku bunga bae bah tadi nama barudak tadi papangku ku abdi sanggeus sebuah mapangku nya abdi melak cau. Bunga kunaon lain teh euy? Bunga pada abdi dipikabogoh ku Nyi Epon. Aduh bah nu me ayeuna abdi ngarasa bunga teh naon? Abdi dipibogoh ku Nyi Epon anu geus kaimpi-impikeun ku abdi teh Abah. Balagog teu masa sia yen diubaran ku si Rodha. Ari Abah bet kalah ambek geuning aya kadua atoh. Bodoh sia Kamin teu nyaho diaturan deuleu. Aturan naon bah? Bogoh-bogoh bae make aturan sagala rupa. Eta teh can lubar ida deuleu. Hartina masih hak keneh Jang Sirod. Hayang kempreng deui ta leungeun sia jeung sukuna. Ari itu anu hayangeun kumaha bah? Da lain abdi tapi Nyi Epon anu bogoheun. Bohong sia. Ceuk Abah Jamil menitik kekarakat bakat ku ambak. Nya Abah moal nya abdi ngabohong ka kolot pamali atuh. Cing ku aing rek ditanyakeun. Abah Jamil bari ret ngareret ka tepas breh Nyi Epon keur ngalange ngadaweung ngabang brang areuy. Nu raribut mah teu dipalire ku manehna teh. Nyai, nyaan Nyai, ceuk Jang Kamin bogoh ka manehna. Abah Jamil sanggeus nyamperkeun ka Nyi Epon teh nanya. Upami telepat mah Abah Jang Kamin bogoh ka abdi. Naon cenah tah jawabanna teh Kamin? Abdi cenah bogoh ka manehna. Jawab Jang Kamin tenang bae sigana teh. Sok sanajan bapana ti sosorongot. Nah atuh tadi ceuk ilai Nyi Epon bogoh ka maneh. Sumuhun kitu abdi teh naros ka anjeunna. Yen abdi bogoh ka anjeunna ngan pangabogoh abdi ditampi cenah. Nya eta teh Nyi Epon. Laras Abah kacintaan Kang Kamin ku abdi ditampi. Namun abdi mah teu cinta ka anjeunna teh. Ngan sanaos teu cinta oge ari kanggo ngahargaan nu nyaah mah kedah ku basa nu sae sanes. Nu mawi katampi kacintaanana mah ngartos Abah. Jawab Nyi Epon bari neuteup. Kaharti ku lain Kamin? Tanya Bah Jamil bari gogodeg. Nyi Epon teu bogoh Nyai ka akang. Jang Kamin ngalimba sarta neuteup ka Nyi Epon. Teu bogoh abdi mah ti kapungkur oge Kang Kamin. Sakali teu bogoh tetep teu bogoh. Atos bae atuh urang duduluran
Jawab Nyi Epon bari melong. Aduh, cek Jang Kamin bari nepak tarangna terus ngajenggut buukna pok ngomong deui. Nah teu awatos Nyi Epon ka akang anu geus mangku budak Nyai duanana. Nah teu awatos akang dieu geus melak cawu bakat ku atoh. Ah, da sanes kahoyong abdi melak cawu mah Kang Kamin. Nah atuh akang teh bet bubudakeun. Abah, teu kuat abdi teh Abah, cek Jang Kamin ngagorowok. Teu kuat kunaon Kamin? Hayang naon ilaing teh ha? Hayang pae Abah. Aduh, hayang pae. Jawab Jang Kamin bari perem. Hah? Hayang pae baruk teh? Sumuhun Abah, abdi masa umur-umur teh ngan tunggara jeung tunggara bae. Eta turunan ti Abah panginten. Numawi mending balik deui bae ka asalna. Hayang pae Abah, burukeun atuh Abah. Nyaan salaing hayang pae? Nyaan Abah. Tong nyatu satahun, tong nyatunya setahun, cek Abah Jamil nyentak. Lapar atuh, teu dahar mah Abah. Tek-tek atuh tah ping-ping sia. Nyeri. Geus atuh, molor ka ditu Kamin. Mangga Abah, jawab Jang Kamin bari terus ngaleos rek ka kamarna. Nya kitu deui sarerea blas-blus ka jero imah. Beak minggu datang bulan harita teh musim hujan atuh hoream rumingkang lantaran ti isuk ngecrek hujan teh teu raat-raat. Atuh teu matak heran eukeur mah hujan teu raat katambah lembur ti iseun atuh beuki camewek kawas teu aya jalmaan kabeh ngararingkeb maneh. Tapi bubuhan manusia sok bareda kepentingan sakitu keur hujan gede teu burung aya jelema nu harita ngaliwat nikreh bari hujanan ngajugjug ka eta lembur lempang teh ngeluk tungkul siga anu susah pisan pangawakanana begang kawas anu entas tapak ngahalangan hawa nafsu. Si horeng eta jelema Jang Sirod kakara datang hayang ngalongok lemburna barang manehna geus tepi kasampak di lembur sepi. Taya jalma kumbelendang cacakan harita berang duka peda hujan bae nu ngejar teu raat-raat. Atuh Sirod teh kapaksa ngaboro imah Bah Jamil. Tapi barang jol kadinya imah Bah Jamil teu aya ngan tinggal tapakna bae sabab geus dipindahkeun ka imah deukeut Nyi Epon. Sirod ngahulang sakedeung mikir sajeroning ati. Nah Bah Jamil ka mana? Terus manehna teh maju sanggeus aya pikir kieu. Yen geus tangtu Abah Jamil pangaruag eta imah meureun rek pindah ti dinya nu matak Sirod nanyakeun ka tatangga-tatanggana. Bah Jamil pindah ka mana? Sanggeus Sirod menang beja pindahna Bah Jamil deket diangkir ku Padasuki atuh Jang Sirod bungaheun sarta manehna teu eureun harita keneh ge indit nyamperkeun imah Bah Jamil. Barang harita geus datang ka sampak ti iseun pisan sigana mah keur di dapur Siduru da usum tiris sabab hujan ngajara bae. Sirod teu loba pikiran terus manehna kukumbah sanggeus sukuna bersih gancang manehna katepas muru kana panto imah samemeh mukakeun panto pok Jang Sirod pupuntenan. Punten Bah Jamil, punten, cek Sirod dalaunan. Saha? Bah Jamil anu kaparangan harita keur andekak di tengah imah ari si Tihul jeung si Kewen nya kitu di anakna Siduru hareupeun hawu. Abdi Bah, jawab Sirod bungaheun pisan ngadenge sora Bah Jamil. Abdi saha? Pun Sirod Bah, ngalih ka dieu Abah teh. Gebeg Bah Jamil ngagebeg ngadenge eta sora teh manehna apaleun pisan yen anu keur pupuntenan teh aya lian Jang Sirod. Atuh gancang eta panto ku manehna dibukakeun ari bray tetela pisan. Anu punten teh Jang Sirod nangtung bari ngajak imut kawas anu sono pisan. Jang Sirod, ayo ka jero Jang. Aduh, gening mani jali brog kitu sigana teh. Nah teu ngiuhan heula Ujang. Henteu Bah, kapameng pisan terus bae hujanan keun jijibrugan sakieu mah tiasa dibing-bingkeun. Jawab Sirod bari sup ke jero imah. Aduh, cek Bah Jamil bari gancang manehna ngareret ka dapur gero ngagorowok. Jang Kamin, ieu dulur maneh Sirod datang euy. Buru-buru beres salin meuli jali brug kitu geuning. Jang Kamin jeung si Tihul nya kitu di si Kewen gancang harita maruru nyamperkeun heula ka Sirod.
terus cungcong sasalaman kawas nu sarana pisan geus kitu jung nyokot salin sok dibikeun ka Jang Sirod. Atuh Jang Sirod disalin ku pakaian anu garing ari pakaian manehna harita teh diiciskeun. Sanggeus kitu gek dariuk semua anu suka bungah lantaran bisa ngariung, malah mah sor susuguhna cai panas bubui sampe sarta make gula kawung mata kabita nu lapar atuh terus ngararopi diselangku ngalalobrol. Jang Sirod, ujang teh geus teu boga pamajikannya, jantan ka dieu teh ayeuna mah neang anak lain. Sanes eta wungkul Abah, jawab Sirod bari mesem. Oh, ari sanes eta wungkul mah iyo pangintenya Jang Sirod, ceuk si Kewen bari seuri. Ieu kumaha Kang Kewen? Sirod nanya bari ngareret ka si Kewen. Eta entea lah biasa ceuk barudak mah geuning. Naon cenah? Paribasa nganyam samak nuk tekan bari motongan. Naon hartina eta teh Kang Kewen? Jawab Sirod mani olohok. Api-api Sirod mah pira aku make teu ngarti sagala rupa. Beun ari teu ngarti mah urang terangkeun nya paribasa neang anak ngadeukeutan popotongan. Tah bener henteu kitu. Pek bae da moal salah lah ngadeukeutan popotongan, pira aku teu aya pisan ngaitna. Bisa jadi kitu oge nya Kang Kewen, tapi aya deui anu leuwih penting mah nyaeta janji. Tah rek nyumponan eta janji abdi ka dieu teh Kang Kewen, sabab kudu ayeuna pisan, lamun teu ayeuna bisa jadi gagal. Janji naon Jang Sirod? Abah Jamil bari neuteup. Janji abdi bade ngalandongan gondok Abah. Tah ayeuna tos cunduk kana waktuna Abah. Abdi bade nganteur ka Abah. Abdi bade ngalandongan Abah. Keun sugan bae nya diparengkeun ku Allah anu kawasa. Abah cager deui sapertos biasa, ceuk Sirod bari neuteup ka Abah Jamil. Atuh prok panonna pateuteup padeuleu beungeut. Aduh Sirod, bener-bener anjeun mah satia kana janji teh. Bener-bener anjeun picontohan anu sajen. Ayeuna Abah beuki ngarti bae Sirod. Abah nambahan ilmu panemu. Syukur Sirod ayeuna datang ka dieu. Ku Abah disambut kalawan kabungahan. Bah Jamil ngalimbah sabab teu nyangka saeutik oge datangna Sirod ka dinya teh rek ngubaran gondok manehna. Abah, abdi teh ingat bae kana janji mah. Sok sieun Abah ngarep-ngarep, abdi terus-terusan menekung. Mujas medi ngeneda kanu kawasa, sangkan abdi terbuka hate. Molongpong jalan ka gedong, tinemu jeung hiji jalan pikeun ngalandongan Abah. Tah ayeuna tos mendakan numawi abdi ka dieu. Nuhun Sirod, nuhun pisan, rek iraha ngubaran Abah teh. Engke bae bada isa Bah Jamil, tapi samemehna urang ngubaran teh perlu dimandian heula ku abdi di pancuran. Wayah kumaha mandina Sirod? Engke bae pas sore Abah, saparantos mandi mah urang ka dieu deui bae. Tah sabadana isa kakara urang mio sareng abdi, jawab Jang Sirod bari imut ngagelenyuk. Pek Abah mah rek nurutkeun bae Sirod. Mudah-mudahan maksud Abah Jang Sirod sing teu nakanan. Ceuk Bah Jamil bari narik napasna panjang pisan. Pas sore harita teh kaperangan hujan raat atuh Bah Jamil jeung Sirod harita terus arindit laleumpangna teh ngaliwat kaburuan imah Epon. Atuh lebah dinya pisan gok panggih sareng Nyi Epon anu keur diuk ditepas. Kang Sirod, cek gerentas hate Nyi Epon, tapi nanyakeun mah henteu ngan saukur neuteup bae ka Sirod. Nu ngabengbeos lempang bareng jeung Bah Jamil. Atuh gancang Nyi Epon teh harita keneh nanyakeun ka si Tihul jeung si Kewen sanggeus manggih katerangan yen keur ngubaran Bah Jamil kakara Nyi Epon balik. Barang Bah Jamil geus beres dimandian di pancuran terus bae balik deui barang geus datang ka imah gek maranehna dariuk sarta Sirod menta cai. Bari nitah ka Bah Jamil ngabuka pakaianana terus beteung Abah Jamil anu nambru gede pisan harita teh diusapan ku Ciatah nu barase sarta meunang ngadoaan sanggeus rata diusapan kakara di baju deui. Bada isa harita teh kaperangan caang bulan Bah Jamil jeung Sirod geus arindit ti imah ngajugjug tempat nu sangat anu nuduhkeun tempatna sarta milih pidiokeun nya Sirod bae sorangan. Tah calik di dia Abah sareng kancing bajuna buka sina ngabendeleh supados gondok sareng patuangan Abah anu beureuteuk sina kadeule. Ceuk Sirod bari gek manehna oge diuk nya kitu deui Bah Jamil harita diuk
didinya dari mukaan kancing bajuna atuh breh beteng Mbah Jamil anu budayut segede boboko teh ngaburayut handapun gondokna. Duka teuing pedah tadi entas hujan ngariриncik bet beroraah di luar aya di tempat nu sanget sanajan di jero imah harita mah keung pisan ibarat nyeepon bae tengah peting masih nyaring bari nyalisik anakna anu geus salare tibra ngaguhor teu lilir-lilir. Hate nyeepon ti belat make jeung inget ka Sirod sarta manehna sasambat dina sajeroning hate. Duh Kang Sirod, ieu abdi anu satia ka Akang. Cing atuh sing enggal lilir emut deui kasib abdi. Ulah ngantep teu malire, henteu naros-naros acan. Kang Sirod sing hawatos. Ieu abdi gara sambat, bilih abdi maot manten lantaran peurih ku Akang. Cek gerentesna hate Nyi Epon bari ngagoler mepende anakna. Nyi Epon, yang Kang Nyai, cek hiji sora lalaunan tapi kadenge ku Nyi Epon mah asa tarik tepi kaja jantung ratug. Gebeg Nyi Epon rewaseun sarta terus manehna teh ngareret ka anu nanya ari breh horeng Kang Sirod bari imut ngagelanyo. Atuh Nyi Epon ngahulang hatena henteu ngartieun rei bae manehna sieun anu tadina atoh teh tapi kapaksa nyarita sorana teh dumareda. Kang Sirod ieu teh nya Sirod Nyi Epon kulantaran Nyai sasambat bae kapaksa Akang teh datang rek ngilu sare di dieu jawab Sirod bari imut. Hulang Nyi Epon ngahulang tina bakat ngingku heran. Ngadenge kecap kitu teh sabab manehna teu ngarati. Nah Sirod ngajak sare apan geus lain muhrimna bongan make diserahkeun jeung manehna yakin pisan Sirod moal daek kitu lantaran manehna nyantri. Anu paling teu kaharti manehna teh encan sare tapi panto ditulakan. Nah Sirod bisa asup kawas bisa ngaletikan atuh rei manehna sieun boha-boha ieu pisan anu datang bareto teh. Atuh hatena ratug sarta kulit ting sariak ari leungeunna ngaleper kawas anu lilinion. Jeung manehna yakin pisan yen harita Kang Sirod mah keur aya di nu sangar bareng jeung Abah Jamil rek ngubaran gondokna. Nah hari ia datang jol legejeg di kamarna nu matak teg bae nyangka boha-boha ieu bae nu malsu badanna Sirod. Kang Sirod ceuk Nyi Epon sorana mani harosos bakat ku sieun. Aya naon Nyai? Jawab Sirod bari seuri. Mangga bade kulemah Kang, namung abi bade nyuhunkeun widi heula ka Abah Jamil anu ayeuna nuju menekung di kebon. Kersa nganteur ka abdi Kang Sirod. Hayu Nyai, jawab Sirod daya geneuk melek-mekna. Gancang Nyi Epon kaluar indungna sareng bapana anu keur salare tibra ku manehna teu diganggu terus harita kaluar muka panto lalaunan. Ari geus aya di luar terus ka imah Mbah Jamil gero manehna ngagero. Kang Tihul. Nyi Epon tarik pisan kebenaran si Tihul jeung baturna nyararing atuh gancang nembalan da manehna apaleun eta teh sora Nyi Epon. Kulan Nyi Epon eta teh cek si Tihul bari mukakeun panto. Breh aya Nyi Epon jeung Sirod atuh sararea oge ngaharulang sabab tetela tadi mah Sirod teh jeung Abah Jamil. Kang Tihul, Abah Jamil masih lalandong? Masih Nyai, apan tadi mah sareng jeung Sirod sanes? Nya Kang Tihul. Cing abi anteur Kang hayang nepungan Mbah Jamil. Jawab Nyi Epon bari ngalimba ari si Tihul jeung kewennya kitu di jangkamin ngahulang henteu ngartieun lantaran nah bet kitu menta dianteur ka aing sabab harita Nyi Epon bareng jeung Sirod kadinya. Mangga Nyi Epon ceuk sararea mani bareng atuh bring sararea arindit ka Abah Jamil anu keur ngubaran gondokna. Manuk buuk tingkar wek cicir disada tipe tingkawas jadi kila-kila yen anu eker lalempang lain jalma samanea tapi makhluk anu halus keur ngarupakeun manusia atuh teu matak heran Nyi Epon teu ngeunah rasa ngarendeng jeung Sirod teh sabab beda karasana bulu punduk ting puring ka kulit jadi carucukan kawas nu kabulusan. Tapi barang geus deket ke tempat Mbah Jamil teh breh ku sararea tembong Mbah Jamil sila meneko pahareup-hareup jeung Sirod kawas keur menekung ngemat kanu geus nerapan gondok maranehna tekun pisan
keur ngemat anu hianat kumaha mikeun gondok ka Bah Jamil tahun-tahun. Si Rod du bareng jeung Epon kacidaruwaseunana barang manehna ningali aya cahya ting baranyai tina leungeunna manusa anu keur sila mendoko hareupeunana Bah Jamil. Atuh manehna molotot tina bakat ningku serab sabab yakin eta jalma keur ngamalkeun nami-nami nu kagungan bumi alam sareng saeusina kabeh. Atuh manehna tekung silila ngagoak bari les bae ngaleungit. Nyi Epon jeung Siti Hul nya kitu di sikewen anu ngarendeng jeung Jang Kamin manehna mani ngagebeg lantaran ningali si Rod anu bieu babarengan ngagoak bari les leungit matak reuas matak sieun. Atuh berebat lalumpat nyamperkeun ka Abah Jamil nu keur sila ditalubruk Bah Jamil tepi ka nonggeng ditubruk ku tilu jalma. Setan ceuk Abah Jamil bakat ku ambak peda keur sila didupak sarta gep anu ngadupak harita keneh dijewang sarta habak ditampiling. Aduh, tobat Bah, ieu maaf deui Bah, sieun si Rod palsu Bah, ceuk si kewen anu harita ditampiling. Sarta terus ku Bah Jamil dijengkangkeun. Atuh bro, si kewen namru hareupeunana jang si Rod anu masih sila keneh, si kewen teu bisa meta manehna mani molotot. Tina bakat ningku keheul kerebek di Siti Hul ku Abah Jamil dijambak habak harita ditonjok Siti Hul mani ngagoak. Barang geus dipersen pereup, Siti Hul ku Abah Jamil harita teh dijengkangkeun atuh bro ninggang si kewen anu keur kusah koseh. Barang Bah Jamil yang hareup areka jambak anakna anu harita molotot neutepeungna bapana henteu lemek henteu nyarek neuteupna teh teu ngiceup-ngiceup. Kawas mata peda bae tina bakat ningku heran atuh barang gep dijambak ku Bah Jamil rek ditonjok goak Jang Kamin ngagero. Ampun Abah, ampun, abdi aya jasa nulungan Abah, ceuk Jang Kamin bari nyanyakel beheungna. Kunaon sia make nyekelan beheung Kamin? Ngocok ka bapa peda gondok? Sanes ngocok Abah, tapi sieun katepahan gondok Abah, jawab Jang Kamin mani pupuringisan sieuneun gondok. Hah? Nah make sieun katepahan? Da leungit kitu gondok Abah teh? Ari gap nyagap beheungna tetela gondok da leungit atuh Bah Jamil atoheun ret ngareret ka Jang Kamin. Gawena ngan nyakel beheung ret deui ningali Siti Hul jeung si kewen duanana nyakel beheung kawas nu dicekek jurig. Atuh pok Bah Jamil ngomong nyentak ka murid-muridna. Kunaon sadi laing teh nyekelan beheung? Sieun katepahan gondok Bah, ceuk sadarea bari tetep nyekelan beheungna masing-masing teu daek ngaralesotkeun. Ayo lesotkeun sia, teu meunang nyekelan beheung. Bah Jamil nyentak deui tapi itu ieu teu ngagarugu tibatan jeung ngalesotkeun beheungna mah kajeng digebug sigana teh atuh Bah Jamil bingungeun ret ngareret ka Jang si Rod anu gawena mesem bae lucu ningali Bah Jamil nu harita sosorongot. Jang si Rod, godok Abah teh leungit Jang, tapi naha barudaknya rekelan beheungna. Mohon Abah, aritos damang mah, jawab si Rod bari ningali ka anak buah Bah Jamil anu nyarekelan beheung, sarta pok manehna neruskeun omonganana. Sing saha anu kapanderian teu ngalesotkeun beheung, bakal katepahan gondok. Ayo lesotkeun, buru, ceuk si Rod ngagorowok. Barang ngadenge kitu mah Siti Hul jeung si kewen nya kitu di Jang Kamin sot leungeunna dilesotkeun henteu nyeklan beheungna sarta gancang leungeunna teh diaracungkeun mani rangga kawas nu keur perang talu. Atuh nyeh Jang si Rod seuri bari pok manehna ngomong. Tah geuning cager Bah Jamil teu nyarekelan beheung putra bapa teh ari disingsianan mah, ceuk si Rod bari ngaleret ka Bah Jamil anu mesem bari ngurutan beheungna kawas nu atoheun pisan. Dasar kasebelaan barudak mah, Bah Jamil bari seuri deui sarta pok neruskeun omonganana. Kunaon si laing teh euy, make lalumpatan pikarewaseun? Bah, abdi teh diajak ku Nyi Epon nyusulan Abah. Tapi herana teh bet jeung si Rod. Padahal abdi terang Abah ka dieuna teh jeung si Rod. Atuh rai timbul dina hate hayang ngayakinkeun naha saha anu barang jeung Nyi Epon teh, si Rod manusa atawa si Rod saha. Ari geus aya pamadegan kitu mah, gancang abi sareng babaturan ngagugu kana kahayangna Nyi Epon. Terus nganterkeun ka dieu. Heran jeung ajaib Abah barang manehna tepi ka dieu meni ngaranjug kawas nu sieun si Rod teh. Lantaran ningal Jang si Rod pahareup-hareup jeung Abah. Manehna ngagoak siga nu sieun sarta les ngaleungit.
Atau puguh abi jong babaturan teh berebet bae lalumpat tina bakat ning kusion sarta nolonjong ngadupak abah hapunten bae bah kitu tah alatana mah pang abdi lalumpat sarta ngadupak ka abah teh ceuk si Tihul bari dihaminan ku baturna. Saha tah kira-kira najang sirot mangkelo kanu niru-niru ujang teh ceuk Bah Jamil wanian pisan. Waktosna kabujang saya pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.